Jin, si bos ah. Duaan, berkenah. Bos, Iya, adio. Tadi siapa? bos. Tuh wae. Bro, anjing. Berarti sama dong. Ayolah. Sudah makan di rumah. Nah, ini udah kan kita yang angkat. Tuman pisan karena barang gawe pisan. Rame di teh nya. Enggak sih lah. Jin, si bos ah. Duaan, berkenah. Ah. Ini kuat eueuh cai-cai acang goblok. Asli bos, bete euy. Kita dapat duit deh eueuh Urang ya. mangsa lah. Kurang neangan mangsa bos. Bos, Iya, adio. aduh, bos. Diuk. Rek. Diuk. Pencetan aing, dia. Betul bos karek datang euy. Enggak saya boleh tong obat cetak sia. Teman awal Urang, tadi. urang. Keburu. Duh, asem anjing sedahar teh. Yang udud atuh, meuli atuh. Yeuh anjing pamelikeun. Yeuh. Pamelikeun bung aing sa bungkus kurang bungkus biar wae. Buru anjing. Bos kunaon? Aing keur kada. Kunaon bos kunaon tadi tadi. Aing ngimpi euy. Mimpi naon tingali aduh tamplok aing keur ngunah-ngunah. Aduh, aing kaget. Kunaon kaget kunaon ya? Aing ngimpi murag di kapal aing. Untung tuh aya nu ngacecek teh bos. Udah sama gini. Ayolah. Aku pencetan dia lah pegang aing. Aya anak buah si Ahmad bos. Pekat pajak. Woi. Mana sih? Ke warung. Nah, rek naon ke warung? Tapi di dieu. Beli rokok. Tadi kan udah boy. Tadi udah. Balik. Aduh, ulah tuh kan nulin urang euy. Ya ae boy. Bos, bos, abong, bos. Bos. Iya. Aduh. Bos, sia. Ya. Kita tutup deh. Bayar mah sabatang. Orang torpedo hiji bos. Iya, pencetan dia aing. Duh, mana si Udin teh nu meuli rokok teh lihat teuing. Di mana? Lihat teuing sia teh. Udah dipajak euy. Usaha. Udah kesamun. Tuh, goblok teh budak teh. Geus lah isukan deui lah. Orang carape, geus ngarit geus digeula. Terus dulu teh mana ayeuna? Ini kan dipajak aja. Aing yang udut goblok teh. Cuma kurang main ini mah. Saya balik. Ini ngeboga aing ya.
Ya. Bos. Assalamualaikum tuh bos. Di Maaf, ya, buka base camp lah. Ayo tuh aing di mana yuk. Bos. Tong jadi budak. Goblok budak teh. Dedek pengen pisan aing capek. Para bantu di part banana. Lu bantu-bantuna ka kolot teh. Tuh man. Ku aing siksa. Capek soang. Bos. Nur bos. Siapa pakai? Tadi lagi ke Leo, bos, tungguan dihitung. Ku aing budak teh ditengan da. Cuman pisan tara barang gawe pisan. Ada situ kalau itu. Tuh, ini ningali bos. Kenapa sih itu tuanya? Orang kan tadi di Mas. Goblok budak teh. Kemana sih bosnya teh ka dieu wae. Kemana wae euy? Geus marapan domba tadi lah. Jadi mah nyerang budak. Ayo yung aing ayo. Terus saya totoleun buatan. Budak itu lobaan kumaha ieu Bang duaan. Jur wae jeung tolongkeun. Saya yang siram. Aduh, si emak panas poe kieu kita balanja. Oh, panas. Capek aing. Bos, udah aing cokot tuh bos. Cokot nih ya. Cokot. Yo, itu kita mau aing teh. Kita mau aing teh ngadenge nya geukeun. Oh, ieu. Borak si Ahmad bebek ka si bos. Din, itu budak itu kunaon lupa tangan Din? Sawaus ya. Nah, aja. Sampai kayu. Aduh. Ya mah kudu bejakeun ya ka si bos mal bener. Oh yang orang berdiri, orang bener. Aduh nih. Bos, borak si Ahmad rek nyerang. Mana? Tuh di situ tadi. Sabar bos. Ayo sabar. Tuh budak itu teh anu kamari euy. Oh itu. Sepertinya. Tah ieu nu banyak orang kamari teh. Oh iya jadi nah. Kuari majak mana teh? Kan maksudnya majak anak buah aing, ha? Aing sia teh anak buah sia ku aing dipajak. Hajar bos, hajar. Wah, ini mah. Kan aing bos itu teh. Ih, si Samud. Geuning si Samud. Bejakeun ah. Kapanggih ku aing digepok siksa. Di, itu si Samud keur gelut, Di. Di mana? Itu di ditu, Di. Ah, kebeneran. Ku aing siksa pang. Si Samud tuh, Di. Oh, keparangan. Eles ya. Tuh, Asia kunana lompat. Tari dong. Benar, sia. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Ini buat sia.